Wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nuka tunda. Carios nyambung judulna Panji Wanara. Ieu dongeng para wargi karangan Koswara ayeuna teh nincak bagian ka-44. Para wargi anu mulia mangga dongeng urang teraskeun deui carios nyambung judulna Panji Wanara. Atuh harita para mitra Patih Kunjaya ditulungan ku Mamar Siraksa Bungkayak nya para wargi mangga urang teraskeun. Ieu aya sabagian kalimat nu Mang Jaya bade diwangsilan deui para mitra nyata obrolan antawis Mamar Siraksa Bungkayak sareng Patih Kunjaya mangga. Dasar Mamar Siraksa Bungkayak lain jalma samanea. Najan patebih tinu jadi murid teu buru ngadangun oge kana panyambatna nu jadi murid. Nu harita keur kakalayangan bari jeung meunang musibah. Sakedet netra dina kayan pohara gancangna. Kirek Siraksa Bungkayak datang kaluhureun Ki Patih Kunjaya. Barang atuh seakep sakedeung ge awak Ki Patih Kunjaya geus beunang tuluy disangke. Terus dicana kapadumukanana di tutugan Gunung Cakrabuana. Sanggeus cunduh kapademukan Ki Raksa Bungkayak, puguh we pohara atoheunana, pohara bunga heunana keur Patih Kunjaya mah. Matak manehna sababaraha kali nyemah bari pokna deui pokna nganuhunkeun. Waduh, Mamarsi, atuh nuhun. Atuh nuhun kana pitulung ti salira kaula nuhun Mamarsi. Pamite salira, wa kumaha we sim abdi teh Mamarsi. Kasawang we pamisim abdi murag kahanap. Ningang kana batu gede, sigana teh kana hancur awak sim abdi kaula nuhun. Kana tangtos baris panyet atuh mama. Aduh nuhun Mamarsi. Hehehe. Nyamoan nepi kamu murag atuh. Moan nepi kamu murag gitu. Lantaran kadenge ku kaula. Waktu Andika sasabat nyamak-nyamak ngaran kaula. Jadi cinek nama satungtung kaula hirup kene. Tangtu moal diantep nepi ka muragna. Moal diantep Andika meunang kacilakaan we. Pokna Mamar Siraksa Bungkayak bangun reueus jeung agul naker. Aduh nuhun kana kanyaser kasayan Mama Guru. Kadenan kata bipisan ku jisim abdi kaula nuhun. Nanging kau salajengna nah kedah kumaha pilampaheun jisim abdi kaula nu Mamarsi. Hehehe asa dibejaan. Cing dongengkeun ka mama. Naon sabab-musababna pana Andika kakalayangan di Jomantara? Sigalang layangan anu eleh, anu pegatalina, kokoleaban teu puguh anu dijungjung ngan kabawakeun ku angin. Bari sasamat ka mama. Kunaon teh? Pedah naon tadi? Dariana kirek Siraksa Bungkayak tumanya kanu jadi murid. Ki Patih Kunjaya terus ngeser diukna nyaketan kanu jadi guru cedok nyembah kalayan pokna. Kieu kaula nu mau guru kajantenan saleresna nu tumiba kasim abdi teh kieu. Geus kitu mah pokoe nerangkeun sakur kajadian nu kaalaman. Dimimiti cunuk bari jeung mawaan Nyi Larasati ngahaja meunangan Malik menang maling ti balonga bogana Kiai Ampel Gading. Terus atuh diatuh harita teh dipasrahkeun ka Nyi Mas Nawang Asih bari baris langsung di ala nyawana tapi ujung-ujung datang monyet ka Jajaden ngaku ngaran Panji Wanara. Najan kumaha mama isim abdi apa? Yen manehna teh sisa biaji ngan ayeuna ngaku ngaran Panji Wanara. Ngan aneh. Eta budak nu dicipta ti heula jadi monyet, bet boga pangarti lain lumayan kaula nu Mamarsi. Malah boga baladnya teh hiji monyet manahong pohara badagna mama. Kayak dibarengan di kedua urang manusia. Nusa urang datang-datang teh terus ngamuk nguak ngawi. Nusa urang jangkung, nusa urang pelek. Kukituna ngaraosieun melang sareng salempang Mama Guru. Lantaran tetela ilmu jisim abdi, ajian kapimilih ku jisim abdi,
Estu tayan metu tayan rumahi kasih Santiaji mah jeung balad-baladna malahan pukna jisim abdi kabeunangan nepi ka kepaehan ku si Santiaji kaulan ari ceuk mama mah teu perlu leutik hate euy Kunjaya lantaran mama baris terus melaan barengan ka Andika kitu pang-pang nama Kunjaya pokona mah lamun Andika teu kuat teh mah aya mama nu baris melaan sagemlengna atuh nuhun sadacan ge kaulanun eta perkawis baladna si Santiaji mangrupa monyet badag dea sun anu onon teh si mandahna monyet na saha manehna teh sanya mama jeung kumaha tingkatan pangartina nya kitu eta dua jalma nu duaan teu lagi kungsi ngahalang-halang basa jisim abdi pasea jeung sia jeung eta pang-pang nama para prajurit nu dalapan mama nya saha jeung urang mana oge kumaha kayan pangartina eta teh mama sumuhun sim abdi mah alah ngaraos heran mama guru nyari mana rumah saere rumah sakateter jajaten gitu ku eta mangkeluk jeung jalma duaan nu marenganna kitu Andika teh ngarasa eleh ngarasa teu kuat ngalawananna ih mama ari rumah sakateter mah henteu rumah eleh mah henteu mama mun eta we ngaros poekeun we si abdi teh sareng sumuhun aya eleh mah teu acan mama Bung abdi teh harita teh nya kitu teh we teu kiat ngalawan sun sarua wae jeung atuh eleh jeung teu kuat ngalawan sarua teh diputer dibulak dibalik eta teh we jiga surabi tutung sabelah teh tah nu mah tak oge tah kieu ye ulah wa kaributnya ayeuna mama rek menekung Mujasmedi muntang tulung kanu agung mementa kanu pamuntangan mama kerneangan atawa ngalawan mangkelu anu nyata-nyata ngabantu kasih Panji Wanara alias si Santiaji monyet kajajaden teh teh saha-sahana nu ngilu ngabantu ku mama rek dipelang ku mama rek ditinggal di alam kaangangan mudah-mudahan mama bisa menang hiji pirasat mudah-mudahan mama bisa menang hiji kalangkang mudah-mudahan mama bisa menang hiji gamaran pagitu nu baca koge ceuk ayeuna mah mama rek ngayakeun Mujasmedi janten mama bade Mujasmedi heula mama heuh lamun teu Mujasmedi heula mah atuh moal hasil deuleu mama rek nyirnakeun pikir rek ngantengkeun pikiran kanu dipuhit ku mama sugan jeung sugan anu dipuhit ku mama mere katerangan ka mama tak kitu deuleu mangga atuh mama Maya mabunga keur Patih Kunjaya wayana Resi Raksa Bungkaya nu sejak mantuan ku jalan rek Minang Saraya kanu jadi pamuntanganana geus kitu mah gereyem we mama Resi Raksa Bungkaya ngagereyem babacaan menihusuna kerajeng lila tayalian serja nyamat-nyamat jin wangu anu salila ieu jadi gunung panangguhan anu salila ieu jadi pamuntangan manehanana di mana menang karepet geus pasti menaha manehna menta bantuan ka jin wangu kitu kayanana Resi Raksa Bungkaya teh para wargi sadaya atuh harita oge memang atuh Resi Raksa Bungkaya tuluy nyarita anu aneh sorana ge jeung basana ge teuing basa naon nu dicaritakeunana kieu di antarana hor mani hor lum mudah lum hor mani hor sagoda hura muga jin wangu geura sumping mangga geura sumping nyun margi si abdi damet ayeuna nuju aya kapentingan nuju aya dina kadarapat mugi tiasa enga sumping enga diantos ku di si abdi jin wangu sumuhun enga geura sumping di si abdi
anu telah raksa bungkaya kaulan nyaeta menurut supados jin wanguk tiasa sumping tiasa dulungan jisim abdi nun gitu pokok-kanana Mamarsi raksa bungkaya nyamat-nyamat pamuntanganana nuka telah jin wanguk Ari jin wanguk nyata-nyata nuti hilang bantu Patih Kunjaya jeung Resi raksa bungkayat nyipta Raden Santiaji jadi monyet Ari Nilarasati dicipta jadi kuya kajajaden rengse para mitra Mamarsi raksa bungkayak jajampean jeung Sumamat nyamat-nyamat kanu jadi pamuntanganana nah atuh teu kanyahoan ti tadina gerung-gerung da angin meninga gerung harita kene pohara tarikna angin menima takarareung ngadengena ngahiukna angin liri barat angin topat baringeng aya soratan katinggalan meninga gerem mata katorekan pohara tarikna ngaso heula prawargi ngaso heula ngaso heula ngaso. Para mitra pamiarsa harita atuh para wargi sadaya soratan katinggalan teh anu nyarita udina kieu para wargi. Hei raksa bungkaya yeuh kaula datang ka andika raksa bungkaya aya naon sanyana pangna andika ngonang kaula aya naon pangna andika ngonang kaula kirak si raksa bungkaya katingali si janu bunga heunaker tuluy acong-acongan nyembah baripokna dari anaker nun emah jin wanguk hatur nuhun salira parantos kersa sumbing nun saleresna pisan jisim abdi teh peryogi kubantosan salira kaulan margi aya nu bade ditaroskeun kaulan emah sumuhun mugi kersa ngawujud we acan api ngajirim kaulan ngeng soratan katinggalan atuh harita teh nyarita akadenge deui dina kayan leuwih geuman batan tadi dina kayan matak pika keungeun pikasieun anu ngadenge para mitra sadaya heug ayeuna kula rek ngajirim raksa bungkayak nah atuh para wargi celegedeg teh aya tangtungan makhluk jangkung badag nu kayanana es tuning pikagilaeunaker panon bolotot sihung rangeteng atuh para mitra sungutna cewau ngajega nangtung hareupeun Resi raksa bungkayak jeung Patih Kunjaya. Patih Kunjaya meninga gibrig awakna ngadeg-deg lain bobohongan lantaran ngarasa sieun jeung geumpeur nu taya papadana mangsa harita. Mamarsi raksa bungkaya harita kene acong-acongan nyembah baripokna semua anu bunga heunaker aduh nun pangresa sumuhun pangresa jin wanguk hatur nuhun wire salira parantos kersa sumbing kalayan ayeuna parantos ngajirim payuneun jisim abdi kaulan upami tos kieu mah panan tiasa samemena sareng jongjon kangge jisim abdi ngadugikeun pamaksudanana nun geraprak geura omongkeun ka kaula Resi naha aya naon sanyana kaperluan andika sok geura caritakeun Resi raksa bungkaya caritakeun secara langsung ulah di dinding kelir di sinang silo kablak-blakan caritakeun Resi naon kaperluanana andika pangna ngondang kaula kieu pamersa jin wanguk jisim abdi teh bade tumaros ngeunaan kaya di tengah leuweung bungur nahanya di dinya aya jalmi nu gagah sakti luhur ilmu
luka telah Kiai Ampel Gading suhun atawa kumaha saleresna Jin Wangu cobi disim abdi menurut keterangan anu sajelas-jelas nawe sumun kitu pangna nanyakeun soal eta naon sababna naon nu jadi alasanana pangna andika hayang nyaho ngeunaan di leuweung bungur aya manusia atawa aya hiji padepokan naon sababna prak geura caritakeun heula kaula moal waka ngajawab samemeh andika nyebutkeun sababna pangna andika hayang nyaho kana soal eta deuleu lupi nu janten sababna mah teu aya sane sungguh lantaran ti payun mapan kaetang leuweung geledegan malah kantos dipikeun monyet kajajaden sareng kuya kajajaden nu asana Raden Santiaji sareng Nyimas Larasati apa diciptana ge ku pangersa Jin Wangu sumuhun nalika harita robah wujud janten monyet jadi kuya sakadang monyet sareng sakadang kuya dipikeun ku murid kaula sumuhun ku murid jisim abdi katelapati kunyaya kaula nun tak kitu salurus tatrasna mah satuluina kumaha tapi bieu duki kapaseana teh jeung ieu murid jisim abdi nu sanyana mah geus mimana rupa-rupa ilmu ti jisim abdi tapi kanyataanana eleh jajaten ku eta monyet nun kitu monyet nu sidik baheulana mah jalma biasa Raden Santiaji teh nu ti heula dicipta ku pangersa salira Jin Wangu muhun janten monyet teh nun eta Jin Wangu kayanana sakitu pikagilaeun teh seuring ngagak-gak bari jeung lelengakan dina sora nu estu mata katorekan jeung yakin mata harita teh matak ngangeunagkeun jajantung memang bener dulu aya si Ampel Gading nu geus nurunkeun ilmu panamu jampe pamake ka monyet kajajaden manehna memang lain jalma samanea pangna bisa nurunkeun ilmu kasakten para luhurna ge ka si Santiaji deuleu kumaha upami urang jorag kadinya we atuh urang gelutan kuduaan pangersa piraku urang teu unggul sun pangersa mah ngaso heula para wargi ngaso heula ngaso para mitra pamiarsa harita diusulkeun ku Resi Raksa Bungkaya sangka dijorag langsung ka leuweung bungur atuh Jin Wangu ka harita ngajawab ulah dijorag ayeuna langsung ka dinya mah Bungkaya nu ayul semata yaliannya eta ku jalan susulumputan euy ngan di mana lamun kapergo nyata ya salahna urang ancurkeun sakalian ditanggung padepokan si Ampel Gading bakal ancur burantakan kula sanggup keur ngancurkeunana sakaligus deuleu pokna Jin Wangu sombong naker kaayanana najan geus meunang katerangan kitu ti Jin Wangu tetep we Resi Raksa Bungkayak masih keneh ngarasa bingung tetep masih keneh ngarasa poekeun nu taya papadana janten kedah kumaha tu carana urang ayeuna mah mugi mah Jin Wangu keur sabasian bombolongan we ka jisim abdi supados hasil maksanya mah kitu so di ari maneh mah rupa bodoh tapi belenggu geuning hirup teh sia Bungkayak rumaos nun numawi mun tulung oge ka salira mah sumuhun ayeuna kieu Raksa Bungkayak dengekeun ku Andika mangga nun di nagara Mandalawangi ayeuna keur ibur kuayana Nyimas Nawang Asih diganggu ku bangsa monyet Mandahong nu geus melaan ka si Santiaji teh euy
ayeuna masa kalian wae iburkeun yen anak raja nyata-nyata geus jadi monyet gede bari geus ngacaukeun ka nagara nyieun kaonaran di puseur dayeuh nagara kitu tah. Jadi urang tempuhkeun karajaana bungan raja teu bisa memeres atawa ngatik ngadidik ka anakna nu jadi monyet teh. Kitu. Tadi mana raja teh sanggupeun dina katempuhanana babari kari ditewak eta raja urang asupkeun ka panjara hijikeun jeung si nawang asli. Lamun eta raja geus dipanjara dihijikeun jeung nawang asli mangka nu bakal jadi raja engkena si Kunjaya. Pan beres saiki tu mulai lain bae si raksa bungkayak nu ngarasa sugema jeung bunga ku ayana carita Jin Wanguk anu boga pangaturan kitu nu mangaruhan teu bener ka manehanana tapi Patih Kunjaya memang ngarasa atoheunater geus kasawang manehna bakal tinemu jeung kasenangan baris nyorang kabagjaan upama geus jeneng raja nu kahareupna baris diganti kudu jadi anakna ngan tetep ari kapaur mah aya Patih Kunjaya teh nu matak pok manehna ngomong kieu. Hebat eta jalan bade ditempuh ku mah Jin Wanguk teh kaula nuhun. Memang matak sugema kamu jisim abdi mah. Mun ari karisi sareng kapaur mah aya sim abdi teh mah. Naon nu dijieun kapaur ku Andika teh Kunjaya? Prageura caritakeun ka kaula. Kapaur soal naon prageura caritakeun? Eta sun Patih Binata lantaran manehna tangtos moal cicingeun paminyak sia jisim abdi jeneng bari bisa ngajauhkeun raja Ranggapandika nu janten ngarupakeun eta we cucuk rungkang pikeun urang sadaya Patih Binata. Kitu nu mawi kaula nuhun mah. Ki Patih Kunjaya terus terang ngabejakeun ngaran Patih Binata nu dianggap baris ngahalangan kana permaksudan manehanana. Jin Wanguk kalah kasuri ngagak-gak bangun anu sugemaeunaker. Kalayan pokna deui ngomong ditujukeun ka Patih Kunjaya. Yo dengekeun Kunjaya. Lamun si Winata ngahalang-halang atawa ngaganggu kana sakur paniatan jeung pagawean Andika, mangka embah nu baris melaan mah ge moal cicingeun euy. Najan kitu tetep kudu dicoba heula ku Andika euy. Aduh, berat mah. Ye, montong kumeok memeh dipacok miu di hayam kabiri. Ya, geus sawaeleh memeh tarung. Hah, Andika mah kumaha bungkayak? Ya, boga anak murid deh. Epes meerna keur deuleu. Aya we epes meer Andika mah bungkayak boga murid deh. Ku ayana omongan Jin Wanguk kitu para wargi pok atuh kirak-sirak sabung kayak cumarita. Siapa elehan pisan. Ulah recehan kudu dicoba segala-gala ge. Janten mah bener da maneh mah atuh kumeok memeh dipacok miuni hayam kabiri. Kan kula ge moal cicingeun yakin baris melaan. Baris ngabantu ka maneh Kunjaya. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Pamitra pamiarsa, aya dorongan tinu jadi guruna atuh Patih Kunjaya harita ngajawab. Aduh, bumi kitu mah janten regreg kasim abi oge mamarasi. Kalimah jinuhun sugema lah waya dorongan semangeti salia mah sareng mamarasi. Syukur atuh, syukur. Mangga ayeuna mesim abi siap kanggo ngadakwa Kangjeng Raja. Tina sual anakna jadi monyet gede bari ngayakeun kaonaran atawa kaributan di nagara nu. Dibejakeun we yan sakuliah negeri Mandalawangi ayeuna jadi kacau, jadi baruntak. Ngan
ngarah jongjo jeung supaya hasilna alus dina ngadatangkeun ka nagara teh kudu dibarengan ku mawa guru. Bener, kudu dibarengan ku Andika Bungkaya. Ngarasi Kunjaya aya kakuatan, atuh aya dina naon-naon baris aya bantuan. Kumaha sanggup atawa henteu Andika Bungkaya ngalaksanakeunana? Nyatangtos kana sanggem sumuhuna jantan pokona mah sanggem we lantaran mela anu jadi murid jeung arah gancang laksana sapana jati nekanan pamaksanan kitu ngan paranena kitu mah ulah ngantep pokna Resi Raksa Bungkaya bari ngareret ka palebah jirimna Jin Wangu ngajentul hareupeunana. Palebadinya namanya kana tangtu moal ngantep euy dan kaula bakal marengan teh ti kaangangan kalayan kakara baris melaan baris mantuan upama Andika kateter jajaten atawa mun Andika jeung murid Andika manggih karepat bari teu bisa mereskeunana euy mangga mah atuh nuhun sajajana oge ayeuna kaula rek mulang deuleu. Les saharita ge Jin Wangu teh ngaleungitan palebih ilang tanpa karana dina gerakan gancang ngaker kalayan kajadianana pohara ahengna. Waktosna se